Iya, gara-gara nasi Ustad. Da iya, an matak jadi telat. Ayo we pengumuman. Wah, bisa disebutkan mikna ku aing masih. Tumaneun pisan ku aing. Siapa? Yuh, iya, mana Ustad sok. Ke, mana aya? Aduh, kemana mik? Kemana mik? Kok, kasih Ustad. Aduh, anjir. Si Ustad euy. Ieu mah. Dia tuh saya Haji Mayung di lebatnya. Alhamdulillah ya batur. Bahala nusi yang masjid. Sekian ayo si diangkar kayak gitu. Wah, si Ustad siapa? Kalau tuh iya itu bagian pasal ini bagian salah tuh. Iya. Oh, kemana mik? Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Geuning teh sasah di masjid teh. Kemana Pak Haji Mayung teh nya? Aya manuk nama itu teh. Tapi kemana Pak Haji na? Pak Haji teh kulam gitu. Pak Haji, ya sekedap dibuka. Teu aya tapi mananya? Pak Haji, nah di dia teh aya Pak Haji teh di mana? Atuh tidur nanya. Aduh, ya sekedap dibuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adan ya Allah. Halo? Kemana ieu mik teh aya? Gimana nya? Piraku ku barudak mah dicokok gitu. Apa ya teh? Teh we ada Ustaz sakit geus buritnya. Nah, ada paket di stasiun Paleng gitu. Kan aing kerobokan beuteung bapak oge ya. Untuk kerobokan digoreng bal-balan wat kieu ya. Teh si Ustadna tuh, mah gerokeun. Aduh, kemana ieu miknya? Duh, piraku leungit Mas Bodim. Mikan hiji-hijina ieu teh. Ya Allah ya Rabbi, la ilaha illallah. Kumaha ieu ngawartosan batur buka. Lah, Rabbi. Ustaz teh wah ada dia ke mana? Alah, kemana manuk Pak Haji na teu aya ieu teh? Aduh, cenah lagi teu aya deui. Wah, aku Pak Haji Mayung gitu, mik teh. Teu kamari ge tara leungit. Aduh, Ustaz teh wah ada nya. asa kacida ieu mah yeuh. Kakaraeun mikot mika leungit kieu mah. Kakaraeun pisan.